Al-Quran Surah Al-Baqarah atau Sapi Bikang dari ayat 49 sampai ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abdi nyalindung diri ka Allah tina godaan syaiton anu dilaknat. Wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Jeung sing inget nalika kami nyalametkeun maraneh tina siksaan kaum Fir'aun anu nyiksa maraneh ku rupa-rupa siksaan nu kacida nyerina. Nyaeta maranehna maehan anak-anak maraneh nu lalaki sarta ngantep hirup anak-anak maraneh nu awewe. Jeung dina perkara anu kitu teh ngandung cocoba nu gede ti pangeran maraneh. Wa iz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa agraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Jeung sing inget nalika kami ngabengkahkeun cai laut pikeun liliwatan maraneh. Terus kami nyalametkeun maraneh sarta kami ngaremkeun kaum Fir'aun turta maraneh narenjo. Maaf, sekali lagi. Jeung sing inget nalika kami ngabengkahkeun cai laut pikeun liliwatan maraneh. Terus kami nyalametkeun maraneh sarta kami ngaremkeun kaum Fir'aun turta maraneh narenjo. Wa iz wa'adna Musa arba'ina lailatan summa takhottumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Jeung sing inget nalika kami ngajangjikeun ka Musa 40 peuting tuluy sabada Musa indit maraneh kalah ka nyarembah anak sapi. Jeung ku kituna maraneh teh darolim. Summa afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Sanggeus kitu kami ngahampura maraneh supaya maraneh muji syukur. Wa iz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Jeung sing inget nalika kami maparing kitab Taurat ka Musa jeung Al-Furqan atawa anu misahkeun supaya maraneh meunang pituduh. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.